Duh, jadi inget zaman sekolah iki teh. Resep juga na itu kudu loba pikiran. Ya foto saya. Oh, foto si Cino teh basa keur mau jambu di tengah Haji Uden. Aduh. Assalamualaikum. Kenaon No. Ya Diuk di dia nyarita orang. Apa wae batur mana? Ade, ningalian tu para rugu. Moal cenah. Ieu urang keur ningalian foto-foto maneh basa keur maling jambu di teun Haji Uden. Oh, gawe pisan maneh mah. Satu keur nyokot jambu, ada yang dipoto. Ade viral asup buser. Ai atuh prestasi eta teh asup TV. Ira deui yang asup TV sok. Asup TV oge, da anggar we era sakeluarga. Yang sekolah di ino euy. Sok hayang menimba ilmu. Nah, mah jeung kudu ditimba. Ayeuna mah atuh zaman modern, kusanyo oge geus bisa. Yeuh dengekeun no. Dek diajar mah teu mandang umur. Kolot ge kudu diajar mah no. Sabab aya paribasa, kejarlah ilmu sampai ke negeri Uganda. Cina meureun. Tah, eta apal. Gening aya tamu. Aya tuh kenal lebet mumpung aya klub jajodog. Klub jojodog. Muan Bu. Hatur nuhun warareg. Kajero ah. Mumpung aya klub jajodog. Kamar ge urang beak 3. Ayo. Urang main kuna naon, Bet? Namun ayeuna urang balik di sekolah, urang dibere bekal 1.500. Kudu bersyukur maneh teh bro dibekalan 1.500. Urang mah keur sakola. Kur dibekalan jarum coklat 2 batang. Untung tuh dibekalan bako oge. Lain. Teh bener, yang diajar deui. Bener urang yang diajar deui. Pae we kajeun nyokot paket CG atau paket trok. Jika nu hareueuh wae sia ngarabrol teh. Wah, bener ya. Ieu alus pisan babaturan teh. Daek diajar nepikeun ka iraha oge urang salut pisan ya. Urang ge ayeuna mah dek diajar ah. Yang geus tah ayeuna mah, ayo urang diajar bebarengan, Bet. Kakak molor. Woi. Juga maneh we ayeuna mah. Poe nama urang rek mabal.